Para mitra anu mulia kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya Yai Bar Pangnu ati para wargi tiasa mancen tugas deui di Mang Jaya official kalayan alhamdulillah para mitra tiasa nepangan mitra dina kayan sehat. Gitunya ayu suama tetap para mitra tiasa di mobodo gitu. Alhamdulillah terus 80 hiji atuh etangan tahun para mitra Mang Jaya ayeuna alhamdulillah dugi ka umur sakieu masih kene tiasa nepangan mitra atuh kasugri kaum dangu mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan. Mangga para mitra sadaya nyangakeun bae dongeng nu judulna nyaeta Randa Bengsrat karangan Kilik Sadina bagian ka-32. Atuh hatur nuhun kanu paros noe subscribe sareng locengna, nu parantos para mitra noe like-na, oge nu sering komentar, sering ngabagikeun acara ieu kanu dacan uninga, mangga nyangakeun bae. Etang-etang hiburan pangbeberamana, kalian atas nami admin sareng kuru sadaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi urang salamina ini ginanjar kawilujengan, carios nyambung Randa Bengsrat karangan Kileksa dina bagian ka-32 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Randa Bengsrat ieu dongeng karangan Kileksa dina bagian ka-32. Sumangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Ayeuna nincak bagian ka-32. Para mitra kaum dangu, Susi ngarti aya Yunus mah teu daekeun buat baeud. Bisa pisan ngarobah paroman, bisa ngarobah sikep. Atuh teu kaciri runyamna hate. Kayan Susi lir ibarat kadongdong luarna luis jerona pajeuje. Jajauheun siga salak luarna karadak tangkalna cucukan ari sikina meni luis. Yunus jeung Suryani katut Susi dahar ngariung bari ngobrol siga nu gumbiranaker. Tapi disagigireun nu suka bunga sarima harita teh keur ngalamun sorangan. Geus inget deui ka Karmin cicing di imah Yunus geus mimiti teu betah. Lantaran acucuk rungkang nyatana Susi. Kieu geuning ari kahirupan di kota parobahan teh estu ngadadak pisan. Siga nang ukur sagilak-sagilak ayeuna bodas isukan mah can tangtu kitu. Ya Allah mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Tapi kapeuting sari gawena ngalamun mikiran nasib anu keur karanapat. Mun ngalaman kitu sok inget ka kolot anu ditinggalkeun di lembur. Pantesna teh beurang peuting mikiran anakna nu leungit. Sabab sari teh initna ka kota teu bebeja. Kacaturkeun isukna Yunus jeung Suryani geus siap-siap rek init ka kantor. Tapi Susi mah can mandi-mandi acan ngarengkol keneh di enggon. Siga nu hoream hudang da ari nyaring ti tadi ge geus ngan embung hudang. Sapeuting jeput Susi mikir manehna neangan akal hayang nyingkahkeun sari ti imah lanceukna. Kamari geus usaha ku jalan langsung mere pangaruh ka lanceukna. Tapi lir ibarat neungar cadas, sebatan hasil mah kalah kamatak nyeri sorangan. Susi, rek sakola moal, geus beurang ieu. Suryani ngetrokan panto bari nanya ka adina. Tapi Susi teu nemalan kalah kamenerkeun simut muntel sirah. Susi? Susi? Kulantaran teu ditemalan wae kapaksa panto dibuka. Tuluy Suryani abus ka kamar. Barang ret ka tempat tidur Susi ngaringkuk di simut teu usik-usik, Suryani teh heran. Susi, geus beurang ieu. Kunaonnya kalah ka disimut wae geurah hudang bisa tinggalin pengajaran. Dan ngalon diajar ka dieu teh pan hayang lulus ujian lain. Susi ngulisik simut disingraikeun pok ngajawab. Duh teteh lieur teteh. Hah? Lieur? Suryani ngadeuketan ngarampat-tarang Susi. Siraha sabeura teteh moal kiat ka sakola. Ka dokter atuh bisi katutuluyan. Moal waka teteh sugan we ka moal kateterasan. Teu nanaon ari sakira untupan mah tapi kumaha atuh da. Teteh mah muglu ka kantor keur sibuk. Mun aya naon-naon ka Mang Damiri minta tulungnya atawa ka sarinya. Mah teteh sawios abdi mah kantunkeun we. Haga tuh ari kitu mah kade ulah mandi bisi katutuluyan. Sanggeus papatah kitu mah Suryani jeung Yunus arinit ka kantor. Di imah tinggal tiluan nyatana Mang Damiri jeung Sari. Nu keur digarawe di dapur nurutkeun tugasna masing-masing.
Ari Susi ngagoler kene di kamar can hayang bijil dalalanyung kene. Jeung deui hulu angen asa seueul palipisan gep-gepan, lain hareeng atawa salesma, lain pilep atawa muriang tapi hate ngageremet keheul ka Sari hayang nyarekan saseubeutna. Rasakeun sia Sari, aing mah puas nyarekan teh geura diwaras ya ku aing sina karasaeun. Korejat Susi hudang. Kalawang simut dibalangkeun jeung nangtung hareupeun kaca. Sedot-sedot nyisiran tuluy kaluar ti kamar langsung ka dapur. Sari, beresan tempat tidur kuring? Pokna bari nulak cangkeng. Di lawang dapur panon beureum Sari pok ngajawab. Mangga nen, ieu pameng nuju ngumah piri. Ngalawan sia? Buru-buru hayang digawe di dieu atawa moal? Ulah baha kadunungan. Keun bae piring mantep heula bari oge. Mangga nen. Sari kapaksa ngagugu. Pagawean ucan anggeus ditinggalkeun tuluy ngumah heula leung leos ka kamar tidur. Bari hakokompodan bakat ku sieun. Susi nuturkeun bari tetep nulak cangkeng tayohna marek diajar jadi nyonya besar. Tutunyuk ka babu marentah ka bujang Susi nangtung di lawang kamar. Ngamanoran Sari nurek meresan spray jeung bantal nu pabalata. Sari, sareng bantal lanan kabeh, seuseuh sing bersih. Spray ganti, etuna eta seuseuh, dihandap kudu dipel sing bersih. Camat lanca di luhur bersihan kudu apik digawe ulah paduanya. Angga nen. Sari ukur sakitu ngajawabna. Leungeun ngageter sarta digawe jadi samar pola. Sabab spray nu geus dibersihan teh para mitra kudu dilaan deui. Malah sarung bantal ge kare kamari diganti kaciri bersih keneh tapi kudu diseuseuh. Tapi Sari teu baha manehna nurut kana parentah dunungan. Sarung bantal jeung spray digulungkeun tuluy dikelek trek dibawa ka cai. Simutna sakalian jeung baju kuring teh bawa. Sari geus ngaleos balik deui. Kop kana simut jeung baju Susi nu ngagantung dina kapstok. Leos Sari kaluar deui ti kamar. Barang tepi kalawang dapur gero Susi marentah. Lawa ka ninggalkeun kamar atuh sapukeun heula runtahna. Tu di pojok kalotor kertas ngayang kene. Bari ngabantun sapu heula nen. Buru-buru sia. Sari samar caba. Jeung samar pola. Tagibur alah batani sang hareupan ku jaksa. Harita Mang Damiri teu tegaeun nepos Sari di kuah kieuh teh. Terus nyampeurkeun pok nyarita. Nen saweus ku Mang sabali nen lah. Ni Sari nuju mereskeun parabot dapur sung. Ulah pipireun Mang, kumaha itu mah urusan kuring. Mamang mah siram kembang, manuk jeung hayam paraban. Kade make cai sing apik. Ulah jorok sabab berkening ledeng gede, sing karunya kadunungan. Susi tutunyuk kaluar. Mang Damiri ukur narik napas jero leos kaluar bari gegelendeng dina hate. Duh, dasar mena kagok sangeunahna we marentah teh. Lain adi dunungan cakos sak we. Tapi ngan semet dina hate. Dari pok mah henteu. Mang Damiri sieunneun ku Susi utama nama era ku lanceukna. Kapaksa Mang Damiri ngajalankeun parentahna padahal unggal poe geges sideng teu kudu diutlah etah deui. Harita Susi terus-terusan marentah ka Sari nu hiji can beres geus pok nitah nu sejen. Piring jeung parabot sejen can bersih geus kudu nyeuseut. Karek ngagiler sabaju. Geus nitah miceun runtah, karek jol miceun runtah Susi menta kopi panas jeung roti bakar. Karek soroti bakar geus nitah beberes ditepas. Atuh jadi kaweureun Sari teh digawe teu puguh. Tibatan beres kalah acak-acakan leungeun kotor tas di dapur tuluy meresan majalah jeung koran. Nu tumpukanna teu rapih atuh majalah jadi kalotor Susi ngambek. Tungtungna Sari kawalahan pagawean eueuh nu anggeus kabeh ngagantung jadi hanca. Gek Sari diuk ngahuleng bari ngusap kesan. Sari, pangnyakeun sapatu tuh kuring rek ini. Cek Susi. Nu keur diuk bari nginum kopi tumpang kaki adigung naker. Koloyong Sari kana rak sapatu kop kana sapatu Susi. Disikat apik naker karek anggeus hiji pok nitah deui meuli sampo magarkeun sirahna loba totome rek mani heula. Akhirna poe eta Sari teu puguh hasilna piring kalotor keneh. Geus jam 10 seuseuheun can anggeus eueuh harepan kana garing poe eta. Malah nepi ka datang Suryani pagawean can beres. Sabab diaya-ayakeun ku Susi nu magarkeun rek ini teh. Nepi ka jam 2 masih keneh aya di imah. Puguh Suryani heraneun lantaran biasa nama balik di kantor geus nyampak cai asa kerang jeung kue. Geus sayagi keur dahar beurang tapi harita mah acak-acakan. Sari, kunaon ieu teh di imah asa bareda kieu? Jeung di mana cai keur Kang Yunus? Cek Suryani bari neuteub ka Sari. Nu harita keur ngelapan televisi jeung parabot sejen. Hapunten nen hilap. Cuma atuh sayagikeun heula keun bae da TV mah teu kotor, teu kudu hayo we dilapan. Sari ngaleos ka dapur rek nyayagikeun cai keur dununganana. Ari Mang Damiri keur puncang pancong di buruan ngajalankeun parentah Susi.
Kemang nu geus mernah kudu diwongkar dipindahkeun ke tempat sejen nu cantang tu surup jeung kaayaan tempat. Yunus datang teh teu mapageun biasana sok mamawakeun tas, harita mah leungeun bobolokot keneh ku taneuh. Yunus heraneun sabab di imah jadi acak-acakan. Matak sareuk-seuk nempona. Tak kitu teh babu jeung bujang teh ngalayan. Sarua balegugna, sarua bodona, wayah kieu can beres barang gawe. Narek betah miara babu kitu patut. Cek Susi kalanceukna nu harita jalang jeleng ditenan kaayaan di imah. Keun bae rek diberesan ku teteh. Suryani baeud terus ka kamarna. Manehna era ku salakina lantaran tisaprak datang Susi suasana di imah harengheng pika hariwangi. Ngan untung Yunus sabar. Tara nguruskeun nu kitu sabab biasana geus masrahkeun ka Mang Damiri. Harita memang ngarasa heran tapi kaheran teu dikedalkeun. Atuh teu matak jadi masalah ari keur Suryani mah. Ngan orokaya Sari jeung Mang Damiri jadi kasiksa ku Susi sieun ku Yunus era tungtungna cape tepung. Gancangna carita para mitra, Susi geus saminggu aya di dinya. Malah geus mawa salin jeung buku-buku pelajaran. Mun peuting si ganunya ngadeluk ngapalkeun padahal mah maca novel. Kaparengan dina hiji poe kabeneran poe Minggu harita teh Yunus jeung Suryani rek kaonangan. Isu keneh geus sagedang dan harita Sari geus nyayagikeun keur sasarap tuluy ngepel di tepas hareup. Suryani geus rapih kop kana tas nu pantes dibawa kaonangan. Tuluy ngadeuketan Yunus nu geus siap tuluy di teras bari ngawaskeun kekembangan. Sari pangmeresankeun kamarnya. Mun spray jeung simut geus kotor seuseuhnya. Cek Suryani bari leumpang muru Yunus. Mangga nen. Sari nemalan bari jongjon digawe. Ari Susi para mitra, harita teh can mandi masih keneh di salinang anduk. Ngadagoan pinuh bak, ngadagoan ngadadak ngocorkeun tina ledeng. Barang nempolan ceukna geus bijeu ti kamar katayep manehna abus ka kamar Suryani. Kolotrak muka lomari rarat-reret rumpu rampa sungkub singkab. Siga aya nu diteangan tapi teu manggih naon-naon. Susi narik napas jero ret kana meja leutik gigireun pas kemang aya dompet ngagoler. Lakadalah, dompet si teteh tinggalin. Susi ngadeuketan dompet. Sanggeus deukeut kop dicokot seleting dibuka breh duit puluhan ribu mending ngentep. Susi seuri sabab eta nu diteangan. Alah, tulus katangkuban parahu teh bagja ye. Bagiakeun kuring pras. Susi ngomong dina hatena tayohna we geus janji jeung kabogohna. Rek ulin katangkuban parahu. Tapi teu boga duit rek menta ka Suryani teu wani tungtungna ngulayaban siga bangsa. Dompet nu kosong digolerkeun deui ari duitna sakilat geus pindah kana jeroeun kutang mebes ka dempet gunung sakemaran. Katayap Susi kaluar ti kamar leos ka kamar mandi. Kacaturkeun Sari manehna geus sanggeus beberes ditepas. Pindah ka kamar Suryani ngajalankeun parentah sakumaha mistina. Malah dompet nu geus kosong dirampak tapi teu dikukumaha. Ukur dipindahkeun sabuat ngelap mejana. Nah, nen teh siga nu rusuh teuing biasana mah tara kieu di kamar teh. Cek Sari ngomong sorangan bari digawe. Geus kitu leos kaluar nuluykeun pagawean sejen. Sari, ngagoreng heula sangu atuh kuring rek indit. Mangga nen bade angkat ka mana? Sari nanya maksud nama itung-itung ngawan-nawanohan. Ngarah jeung dunungan ulah renggang teuing, tapi katarimana ku Susi. Meni asa diunghak pangrasana Sari milu campur kana urusanana. Teu kudu tanya babu mah jadog bari oge. Meg hate Sari seueul. Teu ngeunah narima omongan kitu. Dumadakan jajantung naratung, hatena pating sareblak kawas rek manggih kareuwas. Sari teu wanian ngomong deui nu tadina asa rek maju tentrem teh kalah namahan kaweur deui. Digawe kurang sumanget pipikiran teu daek tenang. Tapi najan kitu ge ari pamenta Susi mah dijalankeun sakumaha mistina. Sabuat ngagoreng sangu di imah kadenge aya nu leumpang bangun rusuh. Sora sapatu nu kana ubin menitrok-trak. Ngadenge kitu teh hate tanah Sari tambah ratu. Begitu puguh rasa malah mah beungeut indungna kokolebatan dina sawangan. Kaayaan di lembur beruh breh naremongan. Harita para mitra Suryani ngageroan ka adina atuh adina ge reuwas gewat nyampeurkeun api-api heran poknanya. Atuh acan angkat teh sanes tos angkat tadi teh. Memang geus ini anu tinggalin ari Susi manggihan loket di kamar teh. Suryani leungiteun duit tina loket, tapi can dicaritakeun ari leungit duit nama. Henteu teh acan ka kamar teh abdi mah. We kaluar ti kamar mandi. Aya naon teh? Niron-niron siga nu kaget milu reuwas. Teteh tinggalin dompet dina meja leutik tapi diteang deui duitna eueuh, tinggal loketna we kosong. Si Sari meureun teh sabab tadi manehna nu asup ka kamar teh meni lila di kamarna ge jiga nu ngahaja uyup ayap heula. Susi langsung nuding ka Sari.
Aya-aya jalan kermi tenah kasari nu memang dipikal ngewa aku manehna. Tah, asa piraku da lain kakara asup ka kamar tapi cing. Cenah ka dieu lah sarina ka mana ayeuna? Keur ngagoreng sangu teteh kan urang calukannya tetehnya. Susi ngalewas ka dapur, teu lila kadenge ngagerewek nyalukan sari. Sora bedas siga nu ngahaja ngarah sari gempeur. Nu akhirna bakar kacirieun boga dosa. Ari sari nu memang keur baluweng barang ngadenge nu nyalukan ku cara kitu teh mending ngarenjang. Jajantung beuki ratu beungeutna sepa. Cuel sangu dina ketel buru-buru nyampeurkeun ka Susi. Ya pikir saeunaon ne? Disaur ku juragan istri buru-buru ka ditu. Susi molotot bari jebi. Sari teu baha buru-buru nyampeurkeun ka Suryani. Nu keur lajag-lejeg di tengah imah da panasaran keneh. Bisi loketna poho neuneun, tapi da puguh bener di kamar tetep teu aya pamikir sejen. Jol Sari rengkuh bari nanya. Harita para wargi sadaya, Sari tuluy nyarita. Udah pikir saeunaon Neng? Sari tadi mana geus abus ka kamar kuring? Parantos Neng beberes sakumaha piwarang Neng. Nah geuning pasti we ku si Sari. Susini merung atuh meg hate Sari beuki seueur. Jajantung motah beungeutna geuneuh. Lain Sari ai tadi manggihan loket di kamar dina meja. Suryani nanya deui. Menak Neng nanging da. Sari ngadadak jadi gugup. Manehna jadi ngarti tang tudununganana kalengitan eusi dompet. Ulah asa-asa pok caritakeun sajujurna, kuring moal ngambek asal maneh nyarita nu jujur. Nemongkeun jiwa satria, sok kadiekeun duit teh rek dipake kaonangan ku kuring. Juragan, Sari asa karagok rek nyarita ti koro asa mengpet. Naon deui yap kadiekeun duit teh? Paksa juragan teh kumaha? Ulah api-api, ulah ngadaguan kuring ambek. Sabab kuring boga nafsu jeung amarah, boga rasa jeung rumasa. Mun maneh mung dipecat kudu nyarita sajujurna sarta duit kadiekeun. Juragan abdi teh leres menakan dompet dina meja. Nanging da teu rumaos ngabantun artos mah. Malih muka dompet ge henteu. Ukur ngalihkeun wungkul sabuat mejana dielapan. Sari nyoba-nyoba ngabela diri. Nu memang teu boga dosa tapi kayakinan Suryani beuki kandel panuding Susi aya alesan. Ulah ngabohong Sari. Da piraku ai kuring kudu nuding ka Mang Damiri onaman mah sabab Mang Damiri teh isu keneh geus indit ka pasar. Ayeuna can datang jadi saha deui mun lain maneh. Sok pasrahkeun ka kuring rek dipake duitna. Suryani tetep nuding ka Sari. Sabab Sari geus ngaku yen kungsi nyekel dompet. Lah mungkin Sari najan nyebut henteu ge 1000 kali ge da moal bisa lantaran geus aya bukti jeung saksi. Supaya ku maneh pikir. Nah saanu asup ka kamar dianti maneh. Pan kuring mah tadi jadi keur dicai keur mandi. Mana ge nyawa sorangan meureun? Cek Susi bari pepeta. Puguh Sari teu bisa nemal manehna bingung naha kudu kumaha ngajentrekeunana. Kudu kumaha ngabela diri lantaran kaaya nu sakitu waritna pikeun dirina. Taya saksi nu bisa ngabela manehna. Sari maneh tadi pikanya ku kuring teh geus dianggap dulu repet ku hinis. Tapi piraku nu asih dipulang sengit. Kurang kumaha kuring teh atuh dahar sakarepna tara dialas. Pakaian cukup sajada banti urut teh. Nu beuteuh ge dipangmeulikeun sare di kasuran di saprean sarua jeung dulur kuring tapi naha bet males ku cara kitu. Di mana rasa rumah samaneh Sari? Suryani geus teu bisa milih-milih pikecapeun. Iwati nyarita kitu sabab geus boga kayakinan yen nyokot duit teh Sari saeutik ge teu boga sangkaan kanulian kawan tuha teh keur kaweur. Jeung kapangaruhan ku omongan Susi nu memang bisa ditarima ku akal angin Allah nu maha uninya. Sari buru-buru kadeukeun duit. Itu teteh can rek kaonangan. Pirahi kudu dipaksa onaman mah, atawa kudu dikieu maneh teh? Susi teu bisa nahan amarah. Da puguh jengkel ti kamari keneh. Karawakpuk Sari dijambak tuluy digugunyeng bari nyarekan lak-lak dasar. Puguh Sari meningal lenggak bari ampun-ampun. Aduh. Ampun Nen, ampun kedah kumaha atuh abdi teh. Da teu rumaos ngabantun artos. Ampun Nen, ampun. Sari lumengis men tadi pikarunya, tapi hate Susi anu memang karadak. Alah batan kulit tangkal asem. Kalah beuki keheul ka Sari asa aya jalan pikeun ngabudalkeun amarahna. Nyamun mung disiksa ka diekeun duit. Susi ngageuweungkeun Sari lenggak kebru Sari namru dina ubin. Siku seueur dikateken. Sari teu kuat ku nyeri cipanon merebay bijil. Demi Allah, demi Rasulullah abdi mah teu ngabantun artos. Teu wararantun teuing margi ku dipaparineda sareng angwan oge abdi mah teu pirang-pirang nuhun, tos pirang-pirang nuhun. Kanden teh asa kahutangan nyawa, piraku abdi teh make wantun ngalampahkeun kitu.
Ampun Nen abdi mah teu rumaos. Sari cerik bari sasamat. Tetep teu ngaku da memang henteu. Eta mah leuleus deuleu bari diulah elo. Jeung deui di mana ya bangsa sok terus ngaku. Teu disiksa heula mah moal ngaku. Puguh para buat bangsa memang kitu. Tapi kuy mengaku geura. Susi ngajewang asbak nu pinuh keneh ku sekaroko. Kawasna wae saliwat can kapicieun ku Sari. Wur sekaroko kana beungeut Sari atuh puguh beungeut na pinuh ku sekaroko. Jabaya nu kana panon Sari nungkupan beungeut bari ceurik. Susi teu boga rasa di kamanusaan, cekok ngajajak bobokong Sari nu keur nyuhu. Duh Nen. Ampun aja dipaehan ge abdi mah moal ngaku da teu rumaos. Ampun Nen, ampun. Sari watir. Ampun-ampunan bari ngalengis matak watir Sari teh para mitra. Tapi Susi kalah beuki ambek regeyeng mangku kursi bangun hampang. Ngan untung Suryani mah teu kitu adatna, najan ambek ke teu kabina-bina teuing gancang nyarita bari molotot ka adina. Susi, nanaon anta teh tuna? Susi ngaraneg kapaksa kursi dituna deui pok nemalan. Teu disiksa mah moal ngaku teh, tak kieu buktina ye ari boga babu di ogo teh. Jeung cibatan miara babu nu ngabudi ucing mah. Mending keneh ngingu anjing herder jujur jeung beudang ditiurus. Susi, kita bibir ulah kamana wae nyarita teh. Manusia mah tetep manusia moal beunang disaruakeun jeung anjing. Suryani teu panuju ari ngadenge omongan kitu. Nya beda anjing mah nurut kadunungan jujur jeung satia. Kumari manusia dibere sajengkal minta sasiku. Dibere sasiku sok hayang sadeupa. Diogo kalah nyaluntang, dipikanya kalah ngahina. Tah si Sari contona. Di asih teh kalah maling, diogo kalah maok. Naon araheunana? Lah babu jiga kitu. Anggur usir anggur mending oge teteh. Cicing kumaha teteh barina oge tong ngilu ngomong. Para mitra sadaya. Suryani memang ambak para wargi tapi Susi ge harita teh tuluy manehna ge nemal deui. Teu bisa kuring ge milu ambak. Barang teteh sarua jeung barang kuring. Mun anu maling kuring teh milu teu suka. Cek Susi siga nu nya sabanda sarik sajeng lanceuk. Padahal para mitra manehanana anu ngaruksak. Para mitra kaum dangu, ari Sari nyeri hatena nalangsa kabina-bina. Martabatna direndahkeun ku Susi dihina alahbatan ka anjing. Tapi teu bisa magar kumaha ukur ngumarat si panon bari inghak-inghakan. Sari, kuring rek nanya sakali deui, dikamanakeun duit? Jeung di keur naon duit saloba-loba, apan ku kuring sok dibere keur jajan mah? Sok nyarita dikamanakeun duitna? Suryani nanya deui ke, ayeuna mah rada leuleuy maksudna sangkan Sari teu sieuneun teuing. Tapi pikeun Sari taya hartina sarua bae heuras jeung leuleuy taya bedana. Juragan kedah kumaha nyangemna atuh da abdi mah henteu teu rumaos ngabantun artos. Demi Allah abdi wantun dihukum gantung dibuang tinggi teu ngabantun artos juragan. Bohong. Susi ngabentak bari kakerot. Lamun maneh teu ngaku kapaksa maneh rek diusir ti dieu. Sok mikir sakali deui mending diusir mending ngaku. Sadaya-daya nyangakeun we kana pangersa juragan. Abdi mah moal ngaku da teu rumaos. Sari kapaksa seren sumeren sejatu marima kana kadarengan tetep moal ngaku da teu rumasa. Teteh, ngeunah teuing diusir mah sabab manehna boga duit loba. Mame ini ciksa heula garada heula. Susi kekerot cekok ngajejak walikat. Walikat Sari bari indit bus ka kamar Sari. Suryani ukur ngarahuh manehna bingung kudu kumaha mutuskeunana. Sari beresan pakaian maneh indit ayeuna keneh. Suryani kapaksa ngusir Sari sabab eueuh di jalan sejen. Sari meni asa ditibanan hukum gantung nyeri peurih jeung nalangsa. Lantaran ngarumasakeun teu boga dosa tapi teu bisa kukumaha iwati ngumarat si mata. Sanggeus teteg hatena pok ngajawab. Ari dipiwarang mah miyos moal baha Nen. Nanging upami dituding nyanak artos mah tetep we moal ngaku abdi teh mah kitu rumaos. Nya geus tong lobat carita Sari. Sok ayeuna mah beberes we. Harita Susi ge keur aya di kamar ngabrik-ngabrik pakaian Sari diayang-ayang dina ubin sawareh katincakan teu dipalire. Harita Sari teu nemal deui beuki hate beuki sedih. Sumeblak bakat kunalangsa jung cengkat lalaunan. Tuluy abus ka kamar paranti sarena kasampak teh pakaian geus ngayang sakabeh bandana diawut-awut ku Susi teu aya nu kaliwat. Atuh nempok kitu teu bisa naon-naon ukur ngahuleng bari nempokeun lalampahan Susi. Ukur ngabrik lomari neangan duit. Tapi nu kapanggih ukur pakaian jeung sabang-sanging alat-alat kacantikan nu sejena. Nu sederhana. Sari, di mana nu na duit atuh? Hayu tuduhkeun ka kami. Susi jengkel. Lantaran teu bisa ngabuktikeun yen Sari nyimpen duit meunang maling. Nen artos naon nu kedah dituduhkeun ku abdi, da abdi mah teu ngabantun artos juragan. Bohong sia. Bangsat mah teu lain ngaku. Mun teu ngaku ku leuleuy kudu dikieu sia. Susi ngajewang angel.
Siu cebeet kana beungeut sari nya puguh wae najan anggalna empuk era dikitu-kitu teuing mah nyeri. Jeung reuwas di para mitra. Sari ampir-ampiran ngajungkel sarta ambekan katahan. Ampun Nen, sari ngusap beungeut tapi karawak buukna dijambak ku Susi. Digeweung-geweungkeun sakaligus cengkang sari ngajungkel keledug sirahna kana tembok karasa seueul jeung nyeri. Dina awahing ku nyeri sari meninggal lenyap tuluy nyuuh bari nahan piceurikeun. Dipeperekat bari ngular Cipanon nempok itu Susi kalah kabeuki izin. Seak cedak dampa suku kana tarang sari. Lengak sari ngalengak ka tukang kanyeri geus teu kudu dicatur deui. Sari di mana duit teh? Cokot ku sia mun teu dicokot sia. Ceuli sia dikereut ku aing. Sok cokot buru-buru. Nya ka mana atuh Nen? Da abdi mah teu nyepengan hartos. Teu percaya aing mah sia. Sabab balmin ku maneh ku saha deui? Pira ku kudu nuding ka urang Jakarta unaman mah. Dan aya di dieu teh iwati maneh, turta maneh nu asup ka kamar teteh. Ari henteu kumaha tuh Nen? Heuh bohong. Teteh balegug sia deuleu. Susi bea kasabaran. Leungeun ti peperket gep kana ceuli sari diparieuskeun satarikna atuh mending ngajerit. Teu kuat ku nyeri. Sari ceurik ngabangingik teu kuat ari dikitu-kitu teuing mah tapi Susi siga nu kasurupan, manehna nyikak sakasari jiga nu izin pisan. Sabot kitu kadenge nu leumpang ditepas muru ka tengah imah. Susi teu malire nyang kana Mas Suryani lanceukna. Padahal mah Yunus nu geus teu sabar ngadagoan Suryani. Di dagoan teu aya wae nu mata kapaksa nyusul datang-datang pok nanyakeun. Aya naon ieu teh mah saha nu ngajerit? Sari Kang, Suryani rada reuwas lantaran kanyahoan ku Yunus yen di imahna aya nu disiksa. Aku naon make ngajerit kering? Yunus nanajeun deui tapi teu nunggu jawaban. Langsung muru ka kamar Sari ari breh nempo Susi keur nyiksa Sari. Malah Suryani nuturkeun ka kamar. Susi nanaon nyiksa batur? Yunus beureum beungeutna. Teu panuju kana kalakuan Susi nu nyiksa ka Sari. Lain nanaon Kang Yunus tapi ieu we ngawarah babu gejul. Mere pangajaran ka jalma nu teu bisa dipikanya nu asih dipulang sengit dipikanya teh kalah ngarugikeun. Susi siga nu kagok asong, manehna teu asa-asa ngajejeleh ka Sari. Naon pasalna ieu mah wani ngomong kitu? Yunus beuki keheul manehna tara babari ka pangaduhan. Kieu Kang Yunus ya, pasal-pasal nama. Suryani misah nu patorong-torong, Yunus ngareret ka pamajikan. Hari Susi ngahegak bangun capek, amarah can kedal kabeh. Sedang Sari ngemplong asa aya nu ngabelaan. Naon nu jadi sababna sok terangkeun? Isu keneh geus riributan kawas lain jalma terpelajar we. Yunus tetep gegelendeng. Abdi teh kapaksa elat margi artos nu dipilarian teh teu kapendak, dompetna kertos kosong. Kaina abdi kapaksa ngusir ka si Sari lantaran manehna nu maling duit. Cek Suryani kawas geus yakin. Yen nu maling duit teh Sari atuh Yunus ngahuleng. Hatena geus meunang pirasat eta tuduhan teh teu keuna, tapi rek nyalahkeun ka Suryani teu bisa gagabah da perlu bukti heula. Kekelanan. Na geus jelas nu nyokotna si Sari. Saha deui atuh Kang da di dieu mah. Nu aya teh ngan si Sari bungku turta manehna pisan nu asup ka kamar teteh. Abdi mah tadi di kamar mandi. Ari Mang Damiri nuju ka pasar. Aku margi kitu yakin si Sari teh da piraku ari kudu nunuding ka tukang beca nu ngaliwat mah. Susi milu nyarita niheulaan ka lanceukna. Nya kitu pisan Kang. Sari. Nanya anjeun geus nyokot duit? Yunus nanya langsung ka Sari sangkan meunang jawaban nu pasti. Teu juragan teu rumaos abdi mah. Teu rumaos. Sari ngalengis hatena rada teger asa rek meunang panang tayungan. Lamun anjeun teu nyokot, nasa kira-kirana? Teu wantun nginten-nginten abdi maganan ini. Pami abdi mah teu mah saha deui pami sanes Enden Susi atanapi Enden Yani. Lali nyimpen. Sari ngawani-wani nyaneh nyarita. Dina awahing ku sedih. Tapi wani kitu, hanepi kawani kitu mawa akibat nu lain lumayan. Lantaran boh Yani, boh Susi, boh Suryani meninga buringkal amarahan asa diungha ku Sari. Malah Susi mah teu ngomong heula ujug-ujug ngajenggut tanah buuk Sari, dicentok sakaligus jedun para mitra goak Sari ngoceak pluknyu. Babu nurus tunyung sia dasar jelema manyang munyung teu beunang dipikanya sugan kudu dikieu sia. Susi ngajegang dua leungeunnya kalebeuheung Sari maksudna marek dicekek. Tapi Yunus dengan tep sakila tak-tak sasi Susi dijewang ditongtak ka tukang. Susi ngadang heuk ambekan ngahegak beungeutna geuneuh. Wantong kamalina teuing Susi akang mah teu panuju. Mun kitu peta teh cicing. Yunus nyentak huntu ka kerot. Susi beuki keheuleun kacurigaan hate beuki kandel lepok nempas. Kang Yunus, babung ulah diogo, engke bakal nyaluntang. Jelema kieu mah dibere sajeungkal menta sasiku, dibere sasiku menta sadeupa.
akhirnya ngorowot dibere hati minta jantung. Tapi ada akang aya pikir kadua leutik mah kasih sarinya duka teuing. Susi jebi ka Yunus. Susi, ulah gagabah nyarita teh. Yunus kekerot nahan amarah teu ngeunah ngadenge kitu mah. Bukti jeung kanyataan jadi saksi. Kitu kajadianana kagungan babun di ogot teuing teh. Susi kalah kabeukiwan. Menges ayeuna kieu. Pikeun ngabuktikeun saha anu nyokot duit, urang minta bantuan wajib. Polisi bakal bisa mereskeun ieu perkara. Habe cicing, akang rek laporkan wajib. Yunus teu bisa mereskeun sorangan kapaksa minta bantuan kan wajib. Jerut turun ti imah langsung asup kana sedan dius indit. Para mitra kaum dangu, sajongjongan Masusi jeung Suryani ngaharuleng. Bingung pacampur jeung reuwas sok sieun aya kajadian tamiang meulit kabitis. Lila-lila Susi sadar manehna kudu ngayakeun tindakan. Teteh, ku teteh terus kasaksian pan kumaha si Kang Yunus kasih sari. Sidik pisan hate Kang Yunus geus kaancikan hiji rasa. Mungkin bakal jadi racun kena rumah tangga teteh. Jelas pisan Kang Yunus aya pikir kadua leutik kasih sari. Kulantaran kitu teteh kudu waspada, kudu bisa ngagunakeun kesempatan nu hade. Ceuk Susi capetang naker, kawas aya nu ngapatahan. Omongan maneh ka harti Susi. Tapi kumaha carana ngamangpaatkeun kesempatan teh? Suryani baluweng pikiran buta. Mumpung Kang Yunus eueuh nya usir si sari ayeuna keneh. Lantaran mun polisi kaburu datang bakal manyangkeun lalakon. Malah bisa-bisa ngalaman unggah balewatangan. Pan tadi geus diusir kurang kumaha. Kurang tegas buktina si sari ngajadog keneh di dieu. Sabab saya nunang tayungan. Dibere hate ku Kang Yunus. Tak kejadian ieu teh ngabahayakeun kana rumah tangga teteh. Sok usir si sari teu meunang diengkekeun deui. Suryani kapangaruhan ku Adi. Manehna teu bisa mikir kalawan tenang jung nangtung beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Panon beureum memeni jaleer kekerot bari ngeupeulkeun peureupna. Sari, nu naon deui atuh maneh teh hayu ini? Suryani para mitra nunjuk kana lawang kaluar. Panon mureleng ka sari nu inghak-inghakan nahan kanyeri sirah berat tarang nyanyautan. Mangga nen permios. Sari teu malire kana pakean anu ngayang dina ubin. Jung nangtung bari rumangieung murupanto bari nyusutan Cipanon. Susi nuturkeun bari kekerot jerut turun kaburuan kecerot nyiduh bari tuluy nyarita. Awas ya Sari, montong luak dieu ka dieu deuleu. Kudu terus init sia. Rek ngaler rek ngidul geus bebas. Moal anu ngahalangan, sok init sia, gacang initna. Sari teu nemalan para wargi. Manehna ngeluh tungkul bari carindakdak. Hate sedih jeung peurih alah batan digerihan ku hinis karasana. Lempang asa teu napak bumi alam asa dengdek tetempoan para roek sirah berat jeung teunang. Waktosna sep di para mitra deh.